di sahih badani daya udurna jalma ninggalkeun tolak ilmu sehat dan sehat akal daya udurna doraka lamun jelema sehat badan sehat akal teu ngaji doraka daya udurna naon ini kana udur teh sok sara darul ilmi isnani udur tolak ilmu dua hiji gering ripuh kadua gelo mantap ngono wah mau ngaji pilih antara dua mana gua imah gering ripuh saya nang itu gua imah gel itu bilang gering ripuh udur ti Allah lamun teu ngaji moal doraka da udur ngan urang ulah udur kumpul ku hayang ganyaran hayang ganyaran ulah mudah-mudah putra yang udur teh sara udur teu doraka sacara Jumaah dua gede angin hujan gede banjir udur teu Jumaah teu naon-naon ati cik hayang ganyaran kudu udang mau payung hese amat terus orang ngahujah wa kan udur betul udur teh sok sara moal doraka lamun teu ngaji ngan kudu hayang gae hayang gae maksakeun berjamaah maksakeun ngaji keur-geuning timbang hiring apa alasannya hujan payung boy baterai leueut kitu terus ngeluang ngahujat mundur cenah leres teh moal doraka moal ngan kudu hayang gae jamaah kecelon aku udah cenah kudu kumaha kudu sara deh ulah kudu cekuran dosa sara tah teh uduna dua gering nipu kedua gelo pilih bae mah